Ayeuna cadas deui sehat nu kadina mulya kana mulang kalengke guru ngasuran sakeda alhamdulillah Quran nu 30 juz sareng padisalar jeung guru sebagai jeung sakala kitab-kitab guruna ka ulama gede nu jeung apa sehat anu kasebut sehat anu kasebut jeung aya di guruna Guruna sabda koresa pucai dan mubarok nyasali ramana teh menjimeta laksana sabda jalan ngawas kita baris rasul kaula maghrib pisan jenengan sabi talibanu hiji Syekh Muhammad asal bagi guruna teh aku kuning aulia paseputan Ahmad eta baksana keriyu jeung guru muajab Gak usah kenal deui kalau kita balpia geus buku kita mantap kita lugat ka Zakaria Yahya putra Ali nu kasebut nyaeta Zakaria Ari paksana tajriji jeung deui sahabat sahabat eta teh sabuho eta teh muslim bangsana Hujatul Arifin guru nasan lagung tinyala tarekat Yang dari sabda qadir ngarapil mutatak ramang ngarapil mengkotna teh menjadi bangsa luhung nyakadinya guguruna tibinya mimiti manggi campur jeung para aulia agung karamatna kabeh sadaya pada mangjibat aya anu kaliwat sadaya jadi guru tidinya marak ijazah Jeung dari sabda qadir ngasliwati sasama tina batur murid kabeh para sakabeh ulama nu geus di guruan sakabeh akantun guru geus kahandapan Jeung guru sabda qadir Imam Rafi Wasana geus murid karamatullah kabeh ulama kabeh guneman saha nu ngaganti guru saha nu ngaganti guru tume guru geus wafat Cek sakabeh dengan Abdul Qadir Jalan eta nu bakal ngagantos renang geus kalangkungan tiba ngesana aulia nu geus jadi wali punjul di jero negara Baghdad dulu bahasa muridin dijenengkeun di madrasah hari tak jadi gagantos guru negara Baghdad sakabeh para sudager anu pada bener kumpul sare kabeh pada urunan kabeh pada suka ti urunan yeuna madrasah di tempat urungan beginilah begini para medi negara Baghdad loba nu pada guru ngaji Quran jeung kitab Berkana sabda qadir murupi negara Baghdad dina waktu harita teh jeung Nabi Muhammad dina hitunganana hijrah 500 tahun jeung 28 Saya Abdul Qadir Jailani harita di negeri Baghdad basana keur ngagantos Imam Rafi nu apa Syekh Muhyiddin Yuswana 57 tahun maksana nyandak madrasah Loba pisan anu ulama jeung para soleh loba pisan nyamaja tina agung karamatna ulama wali marunjung kabeh pada ngaderesan jeung dari sabda qadir haitana lapna madhab kahar bali madhabna teh nasi ku pangeran jeung deui karamatna Syekh Muhyiddin bagi masuk kaum galunggal nagara Jeung deui sabda qadir karamatna bagi tambah sohor kana garase ejieun kalau kajian tria wonten sabuana bentan kurang nganggorahu kitu di jero kitabna Jeung deui sangare sabda qadir anu mulya pangulu wali kabeh berita karamatna moga-moga mangpaatan karamatna terputus nepi ka kiamat Karamat anu mimiti jahir sahiji ulama Abdullah jenengan dan pertama si Sulaiman hasil bangsana lahirna kurang adang pijer Siti Fatimah
Ibu Nasabdoko dina tanu sasauran lahir Siti Fatimah teh dina hiji masana kulah tenginan oleh tangga kula saung kula teu kauningan kula teh ningali ieu nya bulan keseruyat panjangna teh saban kene kaum-kaum pada dongkap nalosin ka kaula iraha mimiti saum matagalna bulan puasa Siti Fatimah mengajari lamun buka sadaria ulang pada taklid bae dan aku tenginan pantes pisan pake tanda upi jero desa jalan barang desa pada takdir lobasa sejen desa puasana cocok bae nya masalah kita desa sejen manuyat urang anjel manurut kakaramat oloktea jeung aya ceres deui cari Siti Fatimah basana keur waktu boh ku satu kondita eta geus sepuh pisan geus 29 tahun mimiti kagungan putra karena si Abdul Qadir watati saya Abdul Rojak putarna si Abdul Qadir si Abdul Rojak Johir aya hiji jalma rawuh ngadisan ka manero siran mimiti yen gamparan jadi aulia saya mulinya ngawal mimiti uninga kami uninga jadi aulia kerbasa mulang kali kejeng patur ulin-ulin kamar dosa kami asuh parang doka parinya jeng patur ngaji jebul sumping hiji malaikat asa sawer kaparudak nu ngaraji hesa kabeh bararudak kerean ajang na ngaji bikin cari semuhidin sebab ieu wali luhung hari tadi mimiti teraga ulah teh jadi wali ngadangukeun pijohin malaikat saya dulu keringan dikaker kula di jalan jeung batur pada budak kaulah hari ulin di nya kurang nguping malaikat anu nyaur lain malaikat Abdul Qadir jalan berkat sakitu pijohin kau lalu besar kasihna tuluy bae kula balik rewas ngadenge sawara kageseran beserta ajri tuluy kaula ka bumi bari nguning ka ibu yen ngadang musawara jeung aya cereuh deui saya muhidin barang geus lagi musan ngadamel sajawat panati anjeunna nyepi Arya tahan teh aya nabi jero bumi kedina halap nyepi hayang sare liwat langkung dirinya aya sawara kadang ngumpul semidin terang pisan sawara teh kadang munah pok ngecek sawara teh Abdul Qadir jalan mane wiwi tenggumul jalan kadang nabi jeung bawa pasti ayeuna mane geus wujud ulah reksa sawara ka Allah teh murid di eta es mantap pok ka pangeran geus tangtu pisan pohon ka Allah nu maha suci anu mulbe alam dunya pamamane ulah rek lali ka Allah nu leuwih mata mane ulah kitu eta cik sawara teh kadang ngupus muhidin basareuh dina jero halwat karamat anu katilu ngajahir ese musanir panjenengan si Abdullah aya jalma sahiji nah harus muhidin kumaton moy kitu tuan jadi aulia ngalangkung wali-wali sakalangkung abi hoyong nyaho pisan saya muhidin ngawalon anu mantap jadi wali kula cara resep citra tara bohong ti leutik janji-janji terbukti tara salah ti lembut waktu desa jalan kula masih budak leutik keur marengan puasa bulan Zulhijjah Egera puasa kula jeung batur ulil pada budak rea pisan batur teh larit dit kaulah milu padiri papanggih jeung hiji lembut nu mantos ngawalukun sapi teh nenjok ka kami bari ngomong sapi teh ke omongna Ayo muhidin manehna kapandina mangku Gusti basuka mengan teh bakti kaya wang widi ari Allah nu suci teu miwarang ulin kitu atawa miwarang dahar hesu mah takular wa kabina-bina Tunggu semuanya angkat dengan jangan muli deui barang nepi kaburuan datang ka payuneun bumi saya muhidin ningali loba jalma di luhur gunung pitu sakurung arafah neukeun muga haji terus ningali ti jalan di karafah
Tuluy asebaka pemelasan wegina tuluy amita kaibuna sasauran kuring areka pangkadi arbejar ngaji sanget neda izin ibu nyuhun keur berkado moga-moga ibu izin moga ridho kuring ridho pangkabadan ibu nasegesa sabarang paringaran konjeng nangis Neng cahaya mata hati kuati ibu gusti kumaha ibunya pikir lamun ditinggal ke jauh aduh cahaya buah mata Allah semu ini amin maksa pisan ibu nangis kacida atau lemarisan ampi karpen gusti semu ini ngawalona sangat hati jisim kuring rek jaka masani nepangan ka guru-guru anu aya di bangga di sore saya kuna tadi aya sapi beuti omongan Sapi mama mapatan kamu ngangkat kuring kayak bioma gejaheran warna seteuing ulin sing inget nu kayang widi jeung kuring kalangkung nejo jalma loba pisan diarpakeun muga haji jauh-jauh kuring teh katinggalan kuring teh kapijitan pisan ku anu keur muga haji maksud kuring rek neangan ilmu zahir ilmu batin nomor wisik kuring ami sejarek neangan ilmu santren kabagadi kunang musapa nangis nah Gusti jeung ibu tega papisan nangis angka cina pisan ka putrana langkung asih tuluy angkat anak dinar kenyanguan semu hidin tapi tepegan nangis nanya nak di rumah sukul 80 lobana eta duit tina waris dirama nasihat dokter di jalan tuluy duit teh dibilang dipayuneun semu hidin dina tayati tilar aman ibu mangeunder manampi ngejeng bakal ka Bagdadi duit nu 80 tuluy dibagi 2 anu 40 itu dibagi 2 anu 40 deui gerainan menjenengan Allah nyaho reseh tanjung arifin aina tuan gesto kamari di negeri Badr teh tuana bakal mageta kasakabe urang Bagdad najan wali-wali luhung najan wali-wali luhung tuan maka parentah Negeri sejen, nak itu dia reka bisa rasa pemain pajak kok kota tiawang-awang ini nanti kota kayang tuan aku puluh kota kaya ingkai tanu di anggo misalnya tak kalah tuan oleh nu sejen anu mengkulang tuan tapi kakiamat bisa tuan jadi wali kutu sultan sakabe olia negeri sejen turut tanjung arifin sakabe pada pusaka tadi sakabe kabe kasih abdul di jalan tas bekerja pas sujud ngetetekan kawaje sabuk sakabe itu terima sausnya terjalan di mangga biasa tuh kering awal berkapan terbengan eger waktu di jalan kubur terkasih maju gitu ngawal nana Gesta tuh tanjung arifin tulung serati nami bati hadap syarik nakabe saya tanjung arifin panangan nasab duko di jalan saya tanjung arifin nyaur kasih abdul ko di jalan saya mau hidup kesa pasti anu bakal nagatina jadi guru nasa kabe dirinya di negeri Bagdad takut nagati kula dedadan lubah tuan jadi aulia kemuliaan wali-wali takut nagati kula dedadungan anu mahbur tuan jadi aulia kemuliaan dapat tuan jadi acara sama dunia rasa saya baca jika kasih nabi johirna kuana jadi surga dengan atas pena kamu mana satu kodir di Tanjung Arifin Trea sekarang main atas sepajannya seningaran turga dengan anak mengisi penata digantung sampai putus serangan jika satu kerikawin pusaka serta gawe TK sehari turun atas bina kita di teh karina turun gawe TK Muhammad semu ini ada bahasa koetak itu turunan najeng daya jada serta jelari bintea lebih pisan keramat nasa kabeh manusia luput teh aya nu adinya rasa gering tanjung arifin lamun dijaga ku jalan nasa potong tapi harus tadi waras sehari tawa uliat teh kena teh buntu kali tada sakala yang ayah cari resa madu jasa beri kena anu ayah nurtina mastaka jana kabina-bina masyurna kalang itu juga handap kasan pasalawatul wali nuningali terus tinggalan nama yang ayah ini cari jangan tercayatin tujuh bisnea jana teh masih mancur ini kisah nuningalan
Yang ayah cari dia menukar kalau yang dia awal ngomong satu ke jalan masih di sampean manuk teh ngomong nak itu ngomongin kalimat mulia kalimat kalimat deui ayah saya kijal mengerjakan saya Abdullah teh asbari tangaran dia mani negara nasapi eta mah dan satu kodi sesauran kaulannya bakal bagari batunya nasapona sungguhnya rek ngadirisana yang ilmu ning Allah yang kula sejak muju kawali anu ibadat neangannya mun yakin kawan masa teh jeung ngasapan marita walita watana teh katinggalan tage kaosan pisan mari anu utama barang di jalan tepung jeung sabur penjain elan maksudnya kita deui semurid arek jarang kawali masalah aja mari wali sewatana teh katinggalan mun bari mun kana ngadeusa bicara satu maka Abdullah tamuna tengah salat jam bisa makelan mulang datang salat jam magung kurang lagi sauna soal masa cai patat nu muaka jawab Abdullah menjawab menurut tapi soal rahasia akhirnya teh ukur muana luar kesawara ayamnya mau demi wali Munya oleh agaknya dijawab mau cita-cita kurangnya kamaku masa ngasolah jangan leuwih sehat lo boleh ngajoin naujubi lagi dan lindung kula kau tina niat anu kitu cara merasa pertengah ngasolah jangan agung wali anu bijaksana sadayana geus lumping diluar kana dipagad kana sareng jaka sampai katingali ngasolah jeung teh kaula teh gandeng kira-kira sejam lila katingali ngosot jam bikin asal geus kita tengah jair kana sako semua kudu ngajeurna bagian namanya maksud karep maneh arek nyual soal maneh geus kati kitu-kitu caritana anak sako teh ngomong bikin hatena aya perkara uning ngaos aja senyawa geus kawinya di kabul teh karep maneh nyawa pisan kain karep nyual bae geus kamaku sakoma karep siap Geus tangatur maka di akhir mana teh mengaca coba nata kuna mana jadi goreng tapi nak kaliwat benghara kalulu tanahku dunia teh saputu anu mantap jadi bahula sebabnya hina kaya teh boga tata krama tawar kenyumal mantan ke karasa wa imali sebut cocoban hiji-hijina